Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring atira nasional lintang ti kelas 11 MIPA genep. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap sholawat sareng salam ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, kulawargana, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Bapak sareng Ibu guru nu kusimkuring dipika hormat, teu hilap rerencangan sadaya nu kusimkuring dipika cinta. Dina waktu ieu simkuring bari ngadugikeun ngeunaan pentingna urang sadaya ngalestarekeun kaulinan Sunda. Naon kaulinan Sunda teh? Kaulinan Sunda teh nyaeta salah sahiji kagiatan anu dilakukeun barudak di daerah Sunda. Kaulinan Sunda teh aya seueur, contohna oreng-orayan, sapintrong, balap egrang, parepet jengkol, sareng sajabana. Kaulinan Sunda teh beda sareng kaulinan zaman ayeuna. Kusabab kaulinan zaman ayeuna mah tos aya pangaruh ku teknologi. Ari kaulinan Sunda mah masih keneh tradisional. Sanajan masih keneh tradisional, kaulinan Sunda teh seueur mangpaatna nyaeta diantarana nguatkeun silaturahim antara rencangan, janten fasilitas hiburan barudak Sunda, sareng sajabana. Kumatak eta urang sadaya kudu bisa ngalestarikeun kaulinan Sunda. Kumaha cara ngalestarikeunna? Cara ngalestarikeunna nyaeta urang tiasa ngenalkeun kaulinan Sunda ka dulur urang sadaya, ngajieun festival kaulinan Sunda, sareng ngajak barudak sadaya ngalakukan kaulinan Sunda. Hayu urang sadaya ngalestarikeun kaulinan Sunda. Mun sakitu nu kusimkuring tiasa didugikeun, saninten buah saninten ti parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.